ulah kaget iya winang naon amuing ngaturkeun sebakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti astina nya hang nuhun ai sebakaturan rawuh cageus seuling Bagong asa kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong aduh cageus seuling Bagong alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegih cedit naon ari aing baru kana dewek ibu cedit meureun buku cegih semahaturan rawuh sepuh nuhun ai jangan euy saya aja hibar sih wilujeng sumping doloy wilujeng sumping belat bot ti abdi ge doloy ngomong teuing aya ku disolenang keneh ta enong lah cicing tenang sareng sah loba man baktos cenah kasepuh ti Angger Prabu Suyudana Raja Astina nuhun kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna mujeuh pot syukur euy keur kumaha pareena di Lebak nah teu langkung ka dinya hanya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balik sia ngomong teh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada teu terang pare awewe na apaan pare mah digambarkeun ada ge dewe Sri Sri apa sia Sri apa anu sok diangge kana gorengan teri teh mah teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sereh goblok si ceponya tong dilawanan atuh bari nage sarwana eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Papangihan aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ngomong teh mah nya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangge barang di menak ku urang kana tak di punak beleguk teh mah tuh atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah hanapun sirah punuk teh mah aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini punung teh mah beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung teh mah nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe ditengeulan euy nah mah keur ditengeulan ditudung maling dituding teh mah beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suwing teh mah
ai suing mah geuning sabangsa jeung entong soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebegan wae eta teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana di berewekeun eta soak soek teh mah eta kudu dilayanan wae atuh teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali tah goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah Ali beleguk ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele mah beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana orang digebuk ku batur teh wani ngelawan lele lewe ai lewe mah dengekeun naon apaan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh nah ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tariuda manuk dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah teh Lawang bodas sulam herang
Semar aya naon tesepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya Abdi aya naon perkara hayang pangi datang ka dieu sumuhun kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kejadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh masyarakat negara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daek korupsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek rakanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara waluya bakal salalamat syariah tapi Raja Astina kurunya ke hiji pusaka hari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolenangkeun ku maneh wayahna eta endong dek ditukeran rupa-rupa harta kekayaan 7 paturunan moabea enong iya enong iya sih eta nah boga sabaraha sering cenah kitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti negara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta dek ditukeran ku harta kekayaan waya luar eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sini ai sok aya nu masihan artos teh sup pamana aksesoris masihan wajib pantatangga teh teh aing ngalangkung teh masihan wajib rangina bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong Semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya bah jangan nahau buru-buru Pak abdi hayang HP ya rek SMS-an Pak cukup halona telepon kan begitu nih yang nah ada HP maloba dijingat dinyata ge sipatat geuning ngagarantung barodas tape tama euy tape ieu mah HP hari HP mah di mana urang belah pare geuning eueuh sia di jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh si teh aponya haji apo aya apo mah pergi nyeupah apu tah mah aya apu mah lain minantu bah umri apud tah mah hari apud mandi-mandi digebuk urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun melauk leutik impun coba eueuh deui meureunankeun antap
impun masuk dipakai gini upan pergi dengan mujair lukut teman mana jauh tengah impun karena lukut jauh atuh tidak impun aduh ampun alah ramainya aduh mangga senang makanya kedah ditukeran segala nu dibikan demi katang terman negara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi mangga ikhlas soleh ini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah jeung teh cedit gini eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh kabina-bina syukur mar syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawa tos teuing peryogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun simkuring komersil jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda đang hiji-hiji na bulan ada di aksaraan MU pada dibuka punya ada izin lain nama ke izin bisi ngoceak dari paku gitu dipaku hor tina naon bahana si Semar tina kai albasiah nah teh alah ampun bilih ieu mah bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ye endong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pun lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba atuh cicing lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh bulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong gitu lih ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk ajak geuning hayu urang ucing ulin oh beureun jadi ieu teh dibikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger Citraida bawa ka jauh bab jarut aya papadana penastik kersayang tumampara ieu enong Semar Badranaya barang pada dicandak ku Citraida ngadak-ngadak ngablesat ka awang-awang lu dulu itu nah amuing nah ya entong naha sete koplok sakila terido mah kurang ajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureyan ka aing rek ngaguna-guna dek ngadu ilmu ka aing tejo loba Kurawa teh sia kuraja 100 Kurawa teh apal hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyao meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sak dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dieu dipaeh aswata macana ka dieu
Hei, keluar Semar, keluar. Aya. Tuh manusia. Oh, kolot eta didengkek nepi ka hare-hare. Pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong. Jauh ka jalan teh. Di mana belana kanu jadi bapak? Di mana letakna ka nyaah teh? Ai nyarita kawas nu rek bela rek kanu jadi kolot ai buktina geuning. Ngan barang pentana we tiba heula. Oh, panasan. Mandalenge teh. Mikir lain heuleu. Aduh. Ngomong soal agama. Ai sia ngejedog bae. Tulungan Nah ya kejadian jadi kieu ya. jadi ngalah. Tolong. Bibi dawala wis kena dihimpin asti kesah yang widi dawala anu parantos ngagoloh-goroh ti corona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia unirahangan tika dawala anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu tetua teu dosa sabab moal kapanggih asli lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan seolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya kulit patepung deui jeung kulit daging patepung deui jeung daging tulang patepung deui jeung tulang getih patepung deui jeung getih
urat patepung dijing urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang berbangun ia membangun kaya ngimpen sare sakadapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngamuk kastori kieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulah tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaituna mah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna kaharep maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala geuning uninga ka ngaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencakakina ya jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam geuning di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki
rekep dengdeng papak sarua di alam mana di alam katunggalan. Oh jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep dengdeng papak sarua. Sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hei jero ieu dalam kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya. Jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengsek sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kan tenan kulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh naon atau nu dikudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana mohon keun we kaula aki maneh nu jadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus apuket tama atawa nu hajat panginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat apukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung pelan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sangangkatangtosanana maneh kudu ngalalakon ayeuna rengsekeun ieu pasualan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon pika orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya
nya hayang maneh disalin kan tenan bener mohon pereumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggal Watak wantos sacidu betus sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu recah ieu sesekar ninggal resah ia sesekar ninggal caka aya gilang gumilang dawala abdi ya sabak awak maneh yang nepi ka ginding kieu ya aing teu make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos kumengi ieu lain asma batu kieu mah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi abdal adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintenna saha atunya Raden Putra Bambang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat Suryaningrat aduh Surya hartina cahaya caang maneh teh sabenerna mah nya ge goreng patut maneh teh teueuh ningrat jang kakaranya ho aing mah geuning teueuh gedean nya teu sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe ningkat jadi lurah nya sugan kada jadi camat nya lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran saya cekaplan nya cocok tah kitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lambung ai keur kauntungan sorangan mah ieu mah hayang kauntungan balarea we kauntungan nagara jeung bangsa kaula alus wayahna maneh teh saacana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate
Ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe manehnya eta pangwara. Lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis. Lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur, bakal kaciri lemah na maneh teh jiwa. Hoda kedah profesional atuh tah eta. Sumuhu sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo wah gaya nu daek ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe. Urang mana urang Pasir Langu lain, urang Cimareme lain, Batu Jajar lain, Gana Soli lain, Gana Sasmita lain, atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban. Ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna. Tah wayahna elehkeun ku maneh. Tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna tah kitu asik jang tersangkanya taya bukti kajelema anu sadar, kajelema anu sobar, kajelema anu tedendam, kajelema anu sok ngadoakeun kajalma anu ngadoliman urang buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta negara bakal diwariskeun ka maneh Gusti. Jadi aing boga mio teh nya ulin ka Pasir Langu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana moal unggah palintangan we kitu kana galeng nya parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jig maneh geura ini sumuhunda atuh sagala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sorak kieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusar kumaha sok kokotor nu dina tikoro piceun dehemkeun aduh sok ngomong kaulah ngomong atuh kaulah tuluikeun kaulah ya antep tina tangkal kai tong dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun geuning loba adek-adek diseueur di antarana ade Ari
Ade Dodi Ade Karsa Ade Rono aya syukur bagja kumbayangan sareng adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan kena na ka jelema naon sagala pagejeng ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung cing bener susuguhna ka eyang naon atuh nog hayam dawegan cikopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang gede jadi aing kabawa aku tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manungga jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup oh saek mangga sok mepak bayu maneh mepak bayu teh ulah ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polong-pongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu ka manunggalan lepet kana gua kanca bejana ya saya marah cenah kanca aduh kabeneran ngeneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet deng tumila reungi tuma deng delet tumila reungi tuma oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ada lapur ini galangkung ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula rusuh nanti aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap we urang ngobrol rusuh maka beurang ke di situ boga ongkos ku kaula di ongkosan lukau pemik kitu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas itu getih si dawala anu nyak celakannya deuleu di mana pirag-rageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan da kudu boga barang cecermet duka di mana ini mayana dede dituding maling kurang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karembo aing teh disebut gelo teh eta kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana teh
kaulah teh sabenerna teu puguh padomukan kieu apruk-aprukan anak jalanan alah tapi kasep ge gini putra menak ieu mah tapi kaulah teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di Parura Adi nya warisan ti Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ka Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan eleh teu meunang eleh lompat teu meunang lompat paribasana dendam abdi kadunungan makanya kita teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon dioklet ti lelemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dundungan jadi halorea ngadunungan ka aljuna moal nyangan hate mah di ditu keneh maneh teh tong sok kitu eta mah keuna harewos mah nya kitu kulan ngaran maneh teh cepot bapana Semar adi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu ulah sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan ya sabulan mah yang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna abdi mah hayang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun abdi moal aya mah ngandungan ka sasage bakal getol aya mah nya gitu lah moal belak betong moal nampi jaipongan aya mah abdi aduh ampun hak atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun we pangmaleskeun naon kana kajarian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sejen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat gini anu sok harewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas eta surat Anas nya kuning ada di surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah teu aya nya ai ganas mah teu make surat tunggu ngange kumaha handayat omat butuh ganas sisa treuk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae
kaulah terek nanyaan kaulah terek kawin di TK Putri Raja Nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kurang ngiringan abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarana deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene keun dibantuan ku kaulah teh asa kaulah anteur de kawin heula ngiringan deh ngiringan iya ya dek tanyaan oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaulah teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apa ni indungna mah aya mun salakina mitoha kaulah iya urang paehan heula we satria pula ngaran kakasih teh Bambang Suryaningrat di mana lagi teh Jalan Cagak batur mati nagara ieu mati Jalan Cagak nama rukana bakari doeun raja boga minantu ka urang Jalan Cagak sanajan teu doaeun mitohana ari bogoheun awewena aing ge dayang seuri atuh eta mah kejeng di Jalan Cagak nya ieu budak itu tukang banyol ieu iya aduh campur urang baretona urang anak darso nya ngan pamajikanana geulis aya eta tukangna tah ieu teh bapa kaula bapak anu sasatna ngasuh ti zaman lemut ngakon ti zaman bolon wayah aku cai teh pun anak ulah ieu bayai bapana goreng patut abdi mah kapungkur keur leutik cacingeun nya ririwit tina cacingeun teh abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon bakati goyang cager tuluy kasurupan iya wah rupa-rupa penyakit tak komplikasi kuring teh roromeheun hapur penyakit teh ai inungna tah waktos nuju dilahirkeun inungna teh kabur nah da teu dipangusahakeun ku abdi wah jelema prihatin ieu jelema sangjara popois gede huluna ya tenang bener mana tega larat tega pati tega bogoh ka putri sok nuhun atuh ridho bapana lamun nepi ka pae paehane ulah nya ara abdi teh kudu jadi anak teh kumaha ngalunyak ti budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan wah nganyuk ka hutang mun kana teh ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh iya jelema ripu ya malahan kahayang teh gede anu teh hayang kabeli HP HP di mana tadi Cipatat Magarantung Baroda sini tina sampe goblok tape teh mah atuh ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atle eta tape tempat capek masuk di reno sok di sama cabe sama ai cabe masuk di bose besa sama satu ton dilajanan no eta kumaha sidik jelema lieur ieu deui atuh deui bet gadengekeun batur deui aya senopati nepi ka belenggu ampun lain eta mata nepi ka sadek kitu ai juga naik jengkol tadi mah Suryaningrat ngaranna urang Jalan Cagak iya deket Kang Pilot dirinya deket Kang Pilot iya iya teh sebenarnya mah sebenarnya pesen kai itu kaya kata makan ya kebahentis
dek meuli kai lain dek menta sok ya atuh aya kitu onaman sok tapi eta nu tukang ulah aya di tempat ayo lalaju di sisi ya atuh da bisi kegalai di tengah mah sok di dieu didoakeun ya anak king jimat awaking basa mah belum tanjung rebun-rebun mangga Kangjeng Rama Buya ieu putra bade okop pegangan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun naon Buya teh Buya geuning hui dibebaskeun kana lebu nu panas teteh Buya hui bubuy tak gitu sok sok kesep mangga hayangnya hoy kasep ngan teh sudi aing ka jelema balangsa mah boga minantu ti ulah pepeuskeun huluna euy ieu garing ti kono aing cai cai nu amis euy teh manis euy aing raja nu geut ieu sia bisi ya bade baleut nuhun jika katuh bilih pesen bala-bala entong banyak raja akan bala-bala saja garing ti koro goblok nah siain amis ya cai teh ih sugan teh gula panginten orea gusi aduh paling dijejak sia hebat si budak kieu duh ya moaya nu leuwih ti patih nagara ngadeukeutan panitia we abeh teh jauh hakaneun eta teh keur aing teh nu tadi tedus teh hendak abdi lapar sia mah gentian sia mun beak kabeh geuning sia atuh tong beakeun kabeh nya atuh ieu bilih palai mah urang isingkeun deui ku abdi aing kudu ngakan waduk moal kuat eta budak teh 7 poe 7 peuting teh budak teh tatapan suhunan kuat teh 3 lutuk siapa ka hidup gela wae deuleu patih nagara mah di jero guha anu pinuh ku rupa-rupa sasatoan sato nu meunang kabeh oge leutik atuh teh mah tapi anak sim kuring mah dina sumur dikeum dikeum na sumur sabaraha bulan 3 tahun satengah teu paeh eta paeh anak tetangga teh mah anak kuring mah henteu anya nu gelo nya mah geuning naon dulu ayah kasih bunga-bunga deh dalam manusia deh tatabuhan kieu tatabuhan tereh narima amplop Satria kula siapa harane ngaran kaula Trijaya Sakti aya eta abdi gorengan teri meuni teu nyari sia pandai sia pada geuleuh ka aing ngewa banyak kan nyari maksud jeung tujuan kaula gerak turun tina kerajaan ya kudu dipilih ku rakyat belanjang jigek teh kudu aya pemilihan umum
Iya masih sistem kerajaan sanajan raja adalah tetap lembaga pangluhur nama rakyat sanajan raja nasi lain lamun eueuh rakyat rek mimpin cucunguk aja nu tiket euy lain zaman kolonial teh mikir sia teh dihakan sia ku aing sia ku aing heulakeun wani akang dicacag sia eta wanian jelema wah penek-penek tapi wani sering sanggilang petekel nya geleutik aya loba mah deuleu eleh sia teh da elehna sia teh kudu leutik sok aya aya kabeureuyan sok tulang setum coba teh setum tulangan abong nu gelo kaula Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala kurang ajar dorakati kolot sia teh kala naon sia dorakati kolot wah sia lamun kitu carana aring tong maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia hakan ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay heuh sia disangka cikur ku aing naon heuh sia cikur teu nyambung goblok cikur mah deuleu perintah urang teh kudu cikur ka pangeran syukur berguk abong buta tuh akang na ai syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur teh mah cukur mah kue nu buleun cucur nah sia teh cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan bujur teh mah coba gerak keluar Batara Kala ayo ayangnya tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen urang patutunggalan anjeun jeung kaula benar tega lara tega pati dor ditunggu di luar ya siapa kaca ayo kan jagungkeun aing jantan urang patutunggalan sajeung aing sok bina-bina teuing sia teh ulah hayang kareca ekek cucurut hadapeun batu ulah hayang kanu pegek camerut sia teh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka sileung atawa sileung heula ka dewek heula ka sileung jadi perangna perang mental dor saha nu gede amok di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pegek ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong culametan leuheung lamun bogoh ka budak ora mah sia teh ka nini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongkoh roromeheun purujus aya kabeuki nu umum mah batur mah sangu dari mah timuning beri bebeakan naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna dek pancing dek kata mah sia teh bau sungut dek pancing saja berarti bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge sering tadi teh paingan anjing paingan teh ambak atuh paingan teh ambak na ceuli na dicocokan
si goblok daguan nek detupan celi bener karulik dah ya. sok manehan kain hina si gelo non si gelo nabi teh Ajeng Ajeng ngabekok ya ele ngabekok ya teh goblok ele amat ele tapi heuy